Reka mana atuh Mang? Kita tadi hulang-hulang wae. Uguh reka rumah sakit ieu teh. Tapi jalan poho deui. Bingung-bingung teuing atuh Mang. Cicing geura Mang teh di tengah jalan, engke oge tepi ke rumah sakit geura. Nah, bisa kitu Jang. Apaan ke Mang kata berat tuluy diantarkeun ke rumah sakit. Sia kanyahoan aya nama ku bapa. Ternyata budak anu dibangga-banggakeun ku bapa teh jadi pencandu narek jadi naon sia teh mun hirup jeung ha? Nari bapak make jeung narkoba. Sumpah bapak abi mentu. Eta geuning katinggalin aku bapak ngabuskeun tablet kana kopi. Tablet naon eta teh Tablet turun panas pak. Nah aku naon? Iya pak, kopina teu tiis-tiis.